بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa malah amma ba'd. Kaum muslimin, para wargi anu sami-sami dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikat hijrah teh nyaeta balik deui, ngangge deui. Balik deui, balik ti mana? Ari hijrah teh balik tina kagorengan kana kahadean. Balik tina syirik kana tauhid. Balik tina bid'ah kana sunnah, balik tina maksiat kana kataatan ke Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hakikat jalmi anu hijrah saru Kanjeng Nabi nyaeta jalmi anu ninggalkeun anu dilarang ku Allah subhanahu wa ta'ala. Al muhajir man hajara amma nahallahu anhu. Ari hakikat jalma anu hijrah saru Kanjeng Nabi nyaeta jalma anu ninggalkeun, jalma anu ngajauhan naon anu dilarang ku Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hijrah lain anu ukur ninggalkeun misalna anu teu mabok, anu mabok jadi teu mabok misalna sanes kitu. Sanes eta hungkul. Anu tadina zina jadi teu zina sanes kitu. Bahkan anu tadina migawe kamusyrikan, anu tadina migawe kabid'ahan dina agama, ninggalkeun kamusyrikan, ninggalkeun kabid'ahan dina agama. Jadi hijrah luas. Lain wae ninggalkeun urang mah hijrah teh nyaeta ninggalkeun naon lamun tadina tukang caceremad, tukang maok, akhirna tobat, lain kitu hungkul hijrah. Jadi hijrah sagalana. Hijrah teh kudu anu sagemblengna. Hijrah nyaeta ninggalkeun perkara anu dicela, dilarang ku agama. Perkara nu pang dilarang ku agama naon? Masalah kasyirikan. Jalma mage musyrik ibadah kasadian ti ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu justru penting di hijrahan teh. Nya, matak sok seueur ningali jalma nya anu tadina misalna pemusik. Hijrah ya, tadina teh cenah ada hijrah tukang main musiknya. Tapi ada geus hijrah gitu, angger main musik ngalaguna diganti ku sholawatan misalnya. Angger atuh. Sholawatan make musik, jarang darangdutan, jaroget bari maca sholawat, ieu sami-sami keneh teh hijrah. Jadi hijrah teh nyaeta tina hal anu dilarang ku agama. Tina kamusyrikan, tina kakufuran, tina kabid'ahan, hijrah kana kataatan, hijrah kana sunnah, hijrah kana tauhid. Jadi hijrah ninggalkeun sagala hal anu dilarang ku agama. Karena hal anu diparentahkeun ku agama. Hal nu paling diparentahkeun nyaeta tauhid. Urang kedah ibadah mung ungkur ka Allah Subhanahu wa taala. Anu pang dicarek-carek ku agama nyaeta kasyirikan. Migawe ngaduakeun Allah dina hal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ya nu kabihatur barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wallahu taala alam.